Wa inna alaikum jeung saestuna eta tetep kaaranjeun kabeh laha pidina yakin ari anu ngariksa kabeh minal malaikati buktina ti para malaikat li'a malikum kana pirang-pirang amal aranjeun kabeh. Surat Al-Infitor ayat 10 teh Allah Subhanahu wa ta'ala ngajelaskeun bahwa setiap manusia hiji-hijina manusia de paja de alki ayah kabeh we hiji-hiji manusia duka sabaraha miliar manusia nu hirup di dunia ayeuna nya eta teh hiji-hijina manusia teh dijaga ku dua malaikat deal dijaga ku dua malaikat pajak dijaga ku dua malaikat ayah sami hadir ayah sami dijaga ku dua malaikat iklima dijaga ku dua malaikat mahira ogen dijaga ku dua malaikat di mana eta cicingna dua malaikat nu ngajaga masing-masing manusia teh nya eta malakun an yaminihi yaktubul hasanat malaikat nu kahiji cicing belah katuhun tugasna teh nuliskeun amal hade wa akhorun an yasarihi yaktubus sayyiat malaikat nu hiji deui nu kaduana atuh nya eta cicing belah ken caeun eta manusia tugasna nuliskeun amal gorengna eta tah belah katuhun paja aya malaikat aya naon teu aya buku aya belah ken caeun deal aya malaikat aya lamun deal migawe amal hade nu nyatetkeun teh malaikat anu cicing belah katu lamun paja migawe amal goreng maka malaikat nu nyatetkeun teh nyaeta malaikat anu belah kenca eta teh de paja de alki cek sapalih mah dua malaikat eta teh ganti-ganti cenah siang jeung malamna teh janten aya dua malaikat bagian malam sip malam ngaranna aya dua malaikat bagian siang sip siang ngaranna ada ayeuna malam siang tiiraha cenah malaikat malam tugasna ngajaga manusia eta malaikat malam mah tugasna teh ti asar nepi ka subuh jadi malaikat anu ngajaga manusia anu tugasna ngajaga bagian peuting turun tos asar teh ngajaga nyatet-nyatetkeun dugi kasu tah tos subuh eta malaikat sip malam teh naik turun malaikat sip siang digantian dua deui malaikat sip siang nyatetkeun malaikat sip siang mah ngajaga nyatetkeunana teh dugi ka waktu terus kitu gonta-ganti cenah makaning seueur jelema teh miliaran sa alam dunia teh
ieu teh kumaha lamun jalma-jalma kafir sami dijaga kedua malaikat. Tah cek sapalih mah sami jalma-jalma kafir ogen dijaga kedua malaikat. Walaupun geus puguh jalma-jalma kafir mah amalna teh hiji. Naon amalna hiji teh goreng hungkul. Da amal hade jalma kafir mah tidak dianggap da teu iman teh ya. Anger we dua cenah. Cek sapalih mah para ulama ahli tafsirnya. Tah kitu eta teh. Sakali deui aya sabaraha malaikat nu ngajaga urang teh. Maksud ngajaga urang teh nu dua malaikat eta teh naon maksudna teh? Maksud ngajaga teh nya eta ngajaga amal urang. Anu dimaksud ngajaga di dieu mah. Jadi nu dimaksud malaikat hafidin anu ngajaga di dieu dina surat Al-Infitor ayat 10 adalah malaikat nu menjaga amal urang. Jadi amal urang teh baik jelek ataupun baik itu tercatat terjaga anu naon teu katuliskeun. Ngartos teh alki teh pajak. Maksud nama dina ieu ayat. Anapun malaikat anu osok ngajaga badan urang eta mah sanes dicarioskeun dina surat Al-Infitor ayat 10 ieu. Margi sakali deui dina surat Al-Infitor ayat 10 ieu mah malaikat naon nu dimaksud di dieu teh nu menjaga amal urang, nu nyatetkeun amal Nah aya deui sek tadi teh malaikat nu ngajaga awak urang sehingga awak urang teh aman. Teu naon teu dirog-rog ku sireum awak urang teh. Eta teh aya nu ngajagana badan urang. Ta eta mah malaikat nu ngajaga badan urang mah dicarioskeun dina dawuhan Allah lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Yang artinya lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi setiap manusia aya anu saling berganti di hareupeun eta manusia, di tukangan eta manusia ngajaga ka eta manusia min amrillahi atas perintah ta eta mah dina ayat eta mah malaikat penjaga badan urang. Dalamun teu dijaga ku malaikat mah badan urang teh terancam oleh makhluk-makhluk yang lain. Matak ieu teh cekna Quran kade. Nu matak kedah midamel padamelan anu piresepeun malaikat. Naon cenah? Kedah midamel padamelan anu piresepeun malaikat. Ngadeuketan urang ngarah dijaga badan urang teh kusaha? Ku malaikat. Ngeun malaikat eta nu ngajaga badan urang atas perintah Allah. Lamun aya perintah Allah anu ngudukeun bahwa badan urang teh lepas anu tetong dijaga cek Allah teh maka teu dijaga ku eta malaikat badan urang sehingga badan urang aya anu ngabahayakeun teh keuna eta nu bahaya teh kana badan urang. Bisa jadi kitu sabab malaikat mah ngajaga badan urang teh min amrillah atas perintah. Lamun cek Allah tong dijaga we bisa jadi lamun aya nu bahaya teh kana badan urang teh keuna eta nu bahaya teh kartos teh alki teh paja. Tah kitu dina ieu ayat teh.